Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampurasun sim kuring pun Taufik Gunawansyah banget ieu menuju aya kegiatan atau napi acara di wewengkon Keraton Sumedang Larang di Sri Panganti anu utami silaturahim ka pangarsa Radia Sumedang Larang, Keraton Sumedang Larang, Om Pikik, oge ka Radia Anom, Om Buki, anu kaduana kalaresan pihak simkuring pun anak aya maksad sejak ngalaksanakeun panginten mitembian usahana dina perkawis armada travel kalaresan aya bis anu di branding Kasumedangan janten aya logo Lingga, logo Binukasi dina busna lumawi patali sareng hal eta panginten saja biti Widi ka pihak karaton oge nada rojongan ku restu sareng pidoana ya tadi aya naon prosesi panginten diibakan ku pihak karaton mudah-mudahan sing janten kabarokahan anu intina panginten maksad saya di pihak pun anak di Jang Ule Transport branding busna nangge simbol-simbol Kasumedangan, Lingga sareng Binokasi diantawisna nya utamina nyaeta sejak ngiring panginten nanjeurkeun aweuhan ya Keraton Sumedang Larang. Mudah-mudahan ieu oge dina kaitan sareng usaha untuk mempromosikan panginten. Kumargi ieu patali sareng kegiatan travel mudah-mudahan oge janten sarana mempromosikan keberadaan Keraton Sumedang Larang oge sagala simbol-simbolna, sagala kaluhungan panginten Keraton Sumedang Larang mudah-mudahan tiasa masihan awuhan anu positif kanggo terutama oge kaitanna sareng kegiatan kepariwisataan janten branding gitu. Ya tak panten anu utami ti simkuring harapan selanjutnya mudah-mudahan oge setiap aktivitas tiap stakeholders anu bergerak di usaha kepariwisataan oge tiasa menjadikan simbol-simbol Keraton Sumedang Larang ini menjadi branding karena seperti Jogja wisata budaya majeng kumargi ngangge magnetna mata holangna keraton mudah-mudahan oge keberadaan Keraton Sumedang Larang tiasa janten magnet mersusuarnya lah kanggo pengembangan wisata di Kabupaten Sumedang yang berbasis wisata budaya mungkin eta ti simkuring mangga Kang Om Luki ya, simkuring 7 hari Sumawilaga nawakilan di Keraton Sumedang Larang tangtos ku ayana kegiatan aina dinten ieu teh memberikan apresiasi setinggi-tinggina ka pihak Akang Pak Taufik Gunawansyah anu mangrupikeun Dewan Keresian di Keraton Sumedang Larang oge kantongna yang ngabangun kemitraan tadi anu diuningakeun tos mundel rehna kemitraannya mudah-mudahan biasa nanjeurkeun saestuna potensi kegiatan-kegiatan anu dimiliki oleh Sumedang khususnya kegiatan dina kabudayaan. Dengan kerjasama ini mudah-mudahan Sumedang semakin ingsun medal, ingsun madangan pancaduana. Jadi memberikan sebuah nilai yang bermakna untuk kepentingan masyarakat luas khususnya berkaitan dengan kemajuan kebudayaan dan kepariwisataan secara umum. Nuhun pisan ya Kang Opik. sami-sami